Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng abdi pamiarsa kumaha dararamang. Atuh mudah-mudahan wae sing sarehat sadayana nya. Sakumaha kauning aku urang sadayana yen ayeuna teh nuju harengheng saurna teh nya harengheng ku virus corona cenah. Virus anu kacida bahayana narajang kana pernapasan saurna teh. Matak batuk, nyeri tikoro, sesah ngarenghap dugi ka tiasa oge ngabalukarkeun kana maot. Nauzubillahi min zaliknya atuh pamugi urang sadayana sing diraksa tina eta virus. Sareng anu katerap sing enga damang, sing enga disarehatkeun deui, sareng sing geura atosan kitunya ieu pandemi teh. Tah pamiarsa sakumaha anu tos diwawarkeun ku pamarentah. Salah sawios cara kanggo nyegah eta wabah nyaeta ku program social distancing saurna teh. Anu hartosna nyaeta orang kedah ngirangan kana kagiatan-kagiatan dina karamean. Satiasa-tiasa teu kedah kaluar ti bumi. Teh atanapi cek istilah nama stay at home. Upami teu ngartos ku basa deungeun mah eta teh hartosna teh ngajedog di imah saurna teh kitu pamiarsa supados urang teu katepaan ku eta virus ti batur oge sangkan urang teu nepakeun panyakit ka batur. Upami kompak mah eta program teh cekap ku 2 minggon saurna alatan eta virus upami imun urang kuat bakal maot dina 14 dinten saur katerangan ahli mah. Ayo urang sami-sami sukseskeun eta program sangkan urang sing sarehat sadayananya maksudna mah sanes ulah kasab ikhtiar ngilari rejeki. Tapi ieu mah satiasa-tiasa kitunya ngirangan karena kegiatan sapertos saramean seueur pendak sareng batur gitunya mung samentawis moal salamina nya dugi ka ieu virus CF itu. Pamungkas oge sakali deui hayu urang sami-sami ngadua ka Allah atuh mudah-mudahan ya Allah ieu panyakit ieu virus ieu wabah teh sing enggak diangkat gitunya supados sadayana jalmi biasa aktivitas deui sakumaha bihara bihari. Hatur nuhun tina perhatosanana hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.